Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab karunia sareng izina urang sadaya tiasa ngempel sasarengan dina ieu tempat. Shalawat serta salam urang curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun ka sadaya hadirin anu tos nyempetkeun waktos kanggo kempel sasarengan di dieu. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Wujdan simkuring ngagem pancen janten panumbu catur. Hatur nuhun ka para pangjejer anu parantos masihan abdi kasempetan kanggo ngajalankeun ieu acara nyaeta baturai tineung. Sateacan acara dimulai, hayu urang maos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ka acara nu kahiji nyaeta amanat ti Bapak Ade Prayoga SPD MAP salaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalengka anu sakaligus ngabuka acara. Sumangga ka Bapak kanggo ngadugikeun amanatna. Hatur nuhun ka Bapak Kepala Sekolah anu parantos ngadugikeun amanatna. Acara nu kadua nyaeta palepasan siswa-siswi. Mangga ka para siswa sareng siswi maju ka payun. Alhamdulillah palepasan kelas 12 tos rengse dilaksanakeun. Lanjut ka acara katilu nyaeta penutupan. Hayu urang akhiri acara ieu kumaos hamdalah. Alhamdulillah. Teu karaos ieu acara teh tos rengse. Hapunten tina sagala kalepatan. Mangga nyanggakeun deui ka panitia acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.